Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-ayah. Wa qala aidan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Al-hadis. Anu kusim kuring dipika hormat para guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, oge teu hilap para pamuda, para pamudi anu sami-sami hadir dina ieu tempat nyumponan pangulem sohibul hajat kalawan ngiring doa kanggo putrana anu nuju di cepitan tacan pangintennya, tacan anu bade di cepitan enjing. Mudah-mudahan putrana dijantengkeun putra anu solehah, anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sareng salam pamugia dikocor golontorkeun ka junjunan alam, yani habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, oge mudah-mudahan dugi ka urang selaku umatna kenging syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sataacannya sim kuring lajeng kana penjelasan atanapi kana pangaosan sim kuring neda dihapunten ka sadayana para guru, para masyayikh, para syaihinal kiram, para tokoh bilih cariosan na kirang merenah, penjelasanana kirang tumaninah. Abi neda dihapunten, neda di maklum pangintennya. Kumargi sanes simkuring sanes bade tausiah panginten, akan tetapi lebih nuju diajar nyarios. Aya manfaatna panginten nu kahartos candak, nu teu kahartos tunda. Ulah sampai dendam lah istilahnya. Panginten dina wengi ayeuna alhamdulillah simkuring ngarasa bungah kacida tiasa bersilaturahmi sareng bapak-bapak sareng kampung Barengkok desa Bejot. Panginten sebagian masyarakat teu ngarasa asing ka abi pangintennya karena emang sok lalu lalang. Di dia panginten jadi rumah kedua Barengkok bagi abi kapungkur karena emang sering muncul bahasa wetan mah ngotok ngowo teh di dia. Yang ngotok ngowo di dia kapungkur ke zaman pamuda, makana panginten pamuda-pamuda barudak ngarora mungkin teu ngarasa asing, mungkin bahkan kaget kok ngajinya gitu, karena emang kok ngaji gitu maksudnya, kok soalnya sataacan ngalajeng simkuring bade ngadongeng kapungkur simkuring bergaul sareng rekan-rekan teman-teman itu teu aya nu terangeun mun abi ngobong, teu aya nu terangeun mun abi masantren. Terangeunana nya abi teh teman nongkrong
ngopi bareng. Jadi mungkin aya sebagian masyarakat anu kaget, saya terek ngomong naon nya duka kumaha parakna bae. Kumaha parakna bae pangintennya. Mangga nya abi neda dihapunten sareng seueur maklum. Nah panginten dina wengi ayeuna aya dua tema panginten anu bade anu dipesen ku Sahibul Hajat. Kahiji tema tentang anak, nomor kedua tema tentang syukur. Anu pertama tentang anak. Anak teh panginten jadi dambaan urang sarerea. Bahkan Al-Quran nyebutkeun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, bahwa anak teh sebagai ayun. Ari ayun teh dambaan hati, penyejuk hati, penenang jiwa. Itulah anak. Akan tetapi Al-Quran henteu nyampe di dinya nyebutkeun tentang anak. Tapi aya sisi lain karakter anak. Lain hanya sebatas qurrata ayun, tetapi Al-Quran oge berbicara tentang karakter anak anu lain. Naon karakter anak anu lain? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Bahwa anak teh sok terkadang jadi perhiasan. Jadi lain hanya sebatas dambaan hati, akan tetapi aya kalana anak itu perhiasan. Naon ari perhiasan fungsina? Perhiasan teh fungsina pikeun menghiasi diri orang agar terlihat indah. Itulah perhiasan. Makana loba jelema anu berbangga-bangga dengan anak. Seueur jelema anu berlomba-lomba mamerkeun keahlian, mamerkeun profesi anakna sorangan. Karena naon? Karena Al-Quran geus ngenas bahwa anak teh aya kalana jadi zina. Zina teh naon? Perhiasan urang. Perhiasan pikeun saha? Perhiasan pikeun anu jadi ibu ramana. Akan tetapi Al-Quran oge henteu nyampe di dinya nyebutkeun tentang anak. Aya kalana anak teh cek Al-Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Aya kalana karakteristik anak itu justru jadi malapetaka pikeun sana, pikeun nu janten kolotna. Lamun mah nu jadi kolot kurang waspada, lamun mah anu jadi sepuh kurang taliti ngadidik jeung ngurus anu janten anakna, maka anak aya kalana janten fitnah pikeun anu jadi kolotna. Kunaon margina? Margi ari anak teh termasuk amanat titipan ti Allah pikeun anu jadi kolotna. Sedangkan ari amanah, ari titipan tergantung sejauh mana manehna ngajaga kepercayaan eta. Lamun jelema dititipan jelemana teu kapercaya, teu sikoh ngaranna, kira-kira nu nitipkeun marah tante marah. Lamun aya jelema dititipan kemudian ngarasa memiliki titipan eta, kira-kira jelema kitu salah tante? Salah. Maka aya kalana anak karakteristikna sebagai fitnah, sebagai amanah. Ari amanah tergantung jelema anu ngurusna, tergantung jelema anu katitipanana. Lamun jelema anu katitipanana sikoh bisa ngajaga anak, maka amanat ieu anak bisa jadi berkah. Sabalikna, lamun eta anak amanah titipan anu katitipanana teu sikoh teu bisa ngajaga amanahna, maka anak bakal jadi malapetaka. Ieulah nu disebut innama amwalukum
wa auladukum fitnah cek dina Al-Qur'an. Makana fungsi nu jadi kolot teh lain ukur nyieun anak geus nyieun anak dikepar jiga petet sanes aya tanggung jawab. Berbicara tentang anak berbicara tanggung jawab, berbicara tentang anak berbicara tentang amanah, bukan hanya berbicara tentang perhiasan, bukan hanya berbicara tentang materi, tapi aya tanggung jawab, aya amanat anu kudu diemban kudu jadi kolotna. Makanya Al-Quran sangat detil menjelaskan tentang anak. Makanya dikelompokkan ku Al-Quran kriteria jeung karakter nu jadi anak. Kahiji anak teh sebagai ayun, kadua anak teh sebagai perhiasan, nomor katilu amanat anak teh sebagai amanah. Bahkan nu kaopat cek Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharu. Saudara Allah di Al-Quran, ya anu geus dititipan kolot, anu geus dititipan anak ku kami, sing inget ieu warning ti Allah, ieu peringatan ti Allah pikeun saha? Pikeun anu janten sepuh bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Aya kalana anak teh justru jadi musuh pikeun anu janten kolotna. Makana dina Islam lain hanya ukur nyebutkeun karakter anak, tapi Islam oge mengajarkan cara mendidik anak. Kewajiban anu ngadidik anak teh lain kiai, lain sa, lain kiai, lain para ustad, lain para ulama. Justru kewajiban anu ngadidik anak teh nu janten sahana, nu janten sepuhna. Karena anu nyieuna indung bapana nu riweuh kiai. Leres pan kiai mah teu ngaraman ngarasa ngeunahna nyieun teu ngalaman, nyieunna teu pernah bebeja ka kiai, sugan rek nyieun bebeja ka kiai. Ki abi bade begawe misalkan henteu kan bilih bade dibantuan ngalap berkah henteu kan henteu. Naon sababna? Sabab amanahna dibikeun ku Allah kanu janten kolotna, sehingga tanggung jawabna oge diteubleuhkeun, disesekkeun kanu janten sahana, kanu janten kolotna. Makana tanggung jawab ngadidik anak teh lain ka kiai, lain ka ulama, lain ka ustad, tapi kanu janten kolotna. Kumaha cara ngadidik anak? Jak kulamah teu hideng, nyahona kulamah mere jajan, nyahona kulamah meuli pakeanana. Apakah nu kitu termasuk ngadidik? Sanes. Eta mah tanggung jawab sebagai materi nu bersifat fisik. Aya tanggung jawab anu lebih berat pikeun nu jadi sepuhna, naon? Tarbiyah ruhaniyah nu janten anak. Lain ukur ngadidik dohirna lain. Aya nu lebih penting daripada tarbiyah dohiriyah, naon? Tarbiyah ruhaniyah. Ngadidik ruhanina sangkan naon? Sangkan wauh jeung pangeranna, sangkan wauh jeung Allahna. Ulah sampai aya anak urang teu nyahueun ka Allah, nyaho ge ukur cek beja. Kumaha nyaho cek beja? Sapertikeun kieu. Nya mungkin ditanya, maneh nyaho teu Allah? Nyaho. Aya cek saha? Cek batur. Ngan sakitu teu wauhna cek batur. Apakah cukup sampai didinya pendidikan nu jadi kolot? Henteu. Didik ruhanina sangkan kenal jeung Allah lain cek batur.
tapi menggali dalil secara rasional, menggali dalil secara akli jeung secara nakli, sehingga manehna mengenal Allah karena dirina lain karena batur. Sabab abi sering nganalogikeun kieu, aya jelema nyaho karena beja, aya jelema nyaho karena pinter, aya jalma nyaho karena ngarasakeun. Misalkan di payeunan abi aya kopi, cek abi ieu kopi pahit najan can diinum. Misalkan ku abi diwartoskeun ka bapak-bapak, Pak, di payun aya kopi, kopi ieu kopi pahit. Bapak nyaho teu ayeuna? Nyaho bahwa ieu teh kopi pahit. Eta ngaranna nyaho cek beja. Nah aya di jelema anu nyaho teh karena penalaran akal. Kumaha ieu kopi teh pahit sabab teu make gula, kuring nempok nyieuna. Kunaon pangna kopi pahit? Sabab kopi teh terbuat tina anu sehingga kopi teh pahit. Eta jalma nyaho kana pahitna kopi berdasarkan penalaran aklina, berdasarkan penalaran akliyahna anu lebih tinggi. Aya jelema anu nyaho karena langsung ngalaman. Misalkan kieu, teu nyaho beja di mana, can pernah ngadenge kopi pahit, teu pernah belajar cara nyieun kopi, tapi manehna nempo aya benda hideung di hareup, kemudian diinum ngarasa pahit, kemudian manehna nyaho bahwa ieu teh kopi rasana pahit, cicing jelema nu kitu, repek. Ditanya kumaha rasana kopi pahit, coba gambarkeun kumaha pahit tak mau bisa. Kalau mau pinjam Ya pokoknya nama pahit gitu. Sok kumaha pahit ya gitu pahit. Itulah tingkatan anu lebih tinggi. Kira-kira bapak-bapak nu boga anak pernah berpikir kadinya tuh? Itu. Ya. Kumaha aja boro-boro kadinya. Kula mah kuring mah kana Quran oge teu pati hideung. Salah saha baheula teu Mas Andre. Nah lamun ibu bapak teu bisa ngadidik secara pribadi, pasrahkeun tah anak kamana ka jelema anu dititipan amanah bisa tarbiyah kanu jadi anak urang. Warga Depok Tenggara dan sekitar Ngan pedah nu hade ari nitipkeun anak ka kiai ulah jiga ngalungkeun petet bleng jadi elos teu jadi elos. Enggak saya di kayak pembuangan gitu ke kiai. Emang kiai dianggap naon? Dianggap sama. Bagian goreng nama ditanya eta murid saha, bagian bagusna ditanya iya anak saha, panteu adil. Makana kiai mah serba salah. Makana sim kuring lamun aya nu nyebut kiai rada protes. Karena emang jadi kiai teh teu ngeunah. Teu nikmat. Ngan pedah kulantaran kiai mah status sosial anu lain dibere ku masyarakat lain, status sosial anu langsung dibikin ku Allah tanpa pelantara jelema. Sugan di dia di Barengkok aya pemilihan kiai, pemungutan TPS, pemilihan calon kiai aya teu aya. Tapi melekat status kiai di saha di urang itu teh naon? Berkah. Di sisi lain berkah, di sisi lain musibah. Musibahna naon? Musibahna bisi aya anu katitipan anak teu bisa ngajagana, teu bisa tarbiyahna, ukur bisa ngalatanagana. Makana hiji-hijina status sosial anu paling ribet eta jadi kiai, Pak. Bener kan? Benernya jamin. Ribet. Kunaon ribetna? Nya ribet. Ngomong nak kiai mah kudu ka kiai mah ngomongna kudu ikhlas baik. Kiai gawe diomong, kiai jing gawe serba salah. Kiai ngariung disebut kiai berkat, cicing bae disebut kiai ngedul. Makana naon gitu,
Saha nu hayang jadi kiai teu aya. Makana lamun aya jelema perebut status kiai, pesantren teh. Sabab kiai mah amanah, lain profesi, tanggung jawab, lain pikeun menghasilkan materi. Sabab kapungkur para ulama anu mungkin keilmuanana luar biasa, tabahur dina ilmu, teu aya nu ngomong-ngomong materi. Bahkan arendungeun sabab jati diri kiai mah mulia ku ilmuna. Ari ilmu mulia ku dirina. Beda jeung duit. Ari duit berhargana duit pedah naon? Pedah payu dijual belikan. Pedah bisa dijadikan alat transaksi. Berhargalah duit. Bari jeung eta ge hasil perumusan konsensus jelema. Kumaha konsensusna? Sepakat orang Indonesia bahwa daluang nu kitu, gambarna nu kitu ieu sah dijadikeun alat transaksi. Sehingga jelema lomba-lomba ngudag-ngudag kertas nu kitu. Cing sim kuring rek nanya, eta duit nu bentukna kitu, kertasna kitu, berharga teh ku kertasna apa pedah bisa dijadikeun transaksi? Pedah bisa dijadikeun alat transaksi. Lamun seandainya urang barengkok di dia sepakat di barengkok alat transaksina urang ganti ulah ku duit eta, tapi ku daun cau. Misalkan bisa tuh, bisa. Akhirnya ke urang barengkok lain perebut duit tapi perebut daun cau. Leres. Nah ilmu mah mulia ku dirina, mulia ku datiahna. Lain mulia pedah faktor eksternal lain mulia pedah anu-anu lain. Buktina bahwa ilmu teh mulia ku dirina, jelema lamun disebut pinter bangga. Leres. Buktina materi teh henteu mulia ku dirina, lamun aya jelema ngariung disebut hayang berkat, buktina marah. Leres. Lamun abi datang ka dieu diduduh hayang berkat, abi marah. Karena naon? Karena geus jadi rahasia umum, materi terendah, materi teh hina. Tapi lamun abi disangka ka dieu diduduh ku bapak-bapak ku sadayana, datang ka dieu teh rek nyebarkeun ilmu, abi bangga. Naon maksudna? Tandana ilmu mah mulia ku dirina. Sabab ilmu mah ibu bapak, ilmu mah lain termasuk barang dunia, ilmu mah barang akhirat. Naon tandana, naon buktina? Sabab sifatna dunia mah semakin loba peminatna maka semakin sempit lapangan kerjaana, bener. Ilmu mah teu kitu. Semakin loba peminatna maka semakin luas lapangan kerjaana, itulah ilmu. Lamun abi nyaho tentang bab salat, bapak-bapak teu kudu sirik abi nyaho bab salat. Sabab abi bisa merinformasi ilmu ka bapak tentang bab salat tanpa mengurangi kualitas ilmu abi. Leres. Jadi atuh lamun misalkan ilmu buktina kieu, ilmu teh teu aya batasna. Ilmu teh lain barang dunia, ilmu teh barang akhirat. Buktina angka sabaraha batas nominal angka. Sabaraha? 1 triliun. Puncakna sakitu bisa teu kabeh tambahan hiji. 1 triliun hiji. Bapak nyahona 1 triliun hiji misalkan, tapi dibere nyaho ku abi, ditambahan ku abi hiji deui, jadi 1 triliun 2. Aya teu batasna? Teu aya. Jadi lamun aya kiai parebut status kiai itu teu kaharti bae. Berarti lain karena ilmuna tapi karena dunyana. Naon komara? Ari komara dunia. Buktina lamun aya jelema 10 resep ka abi,
kemudian pindah resepna jadi kasih anu ngurangan komara abi di jelema 10 jadi sabaraha 5. Berarti atuh lamun aya jelema bertentangan kiai jeung kiai bertentangan itu berarti lain karena buna, tapi karena aya faktor dunia anu ngadorong sangkan manehna gitu. Hawa nafsunya pangintennya, hawa nafsu. Makana panginten kanggo pangaosan kanggo nu ngabahas tentang adab ka salaki seueur, adab ka pamajikan seueur. Bahkan setiap panggung pidato itu mungkin anu jadi bahan pembahasan teh ya awewe, anu jadi bahan pembicaraan teh naon pamajikan. Bahkan anu sok dibuntang banting di pengajian teh saha ibu. Makanya abi izin kasadayana abi mau ngebahas eta, urang sharing, urang ngobrol, abi dongkap ka dia hayang diajar bicara, hayang diajar nyarios manawi manfaat. Aya manfaatna candak teu aya manfaatna tinggalkeun. Nah kembali deui kana pendidikan anak, lamun teu bisa ngadidik anak ku soranganna titipkeun ngan kahade, ulah satitip-titipna, ulah sapasrah-pasrahna, tempoh heula sabab urang teh rek masrahkeun ruhani anak urang. Kasaha urang kudu mikeun ieu anak, kasaha urang kudu masrahkeun ieu anak, tempoh heula ulah sapasrah-pasrahna, bikeun ka anak, bikeun kanu jadi kiai, pasrahkeun dohir batina rek dibeureum rek dihejo. Abi mah kumaha kiai bae, ulah sampai membatasi pendidikan anu janten kiai. Ya Pak Ustad, Pak Kiai, abi nitipkeun anak ngan abi mah menta anak abi ulah dikitu ngaco, didik bae ku dia lir amat. Lamun maneh masrahkeun ya kumaha aing, ulah kumaha maneh sabab maneh geus asup kana dapur aing. Mun cek togmol mah kitu meureun. Lamun hayang kumaha maneh ya didik ku maneh, ulah ku saha, ulah ku kami. Makana aya kelebihan di pesantren salafi itu dibandingkeun jeung metode belajar nu lain. Aya 3 kelebihan anu teu aya di nu lain. Naon kelebihanana? Hiji, pesantren itu aya naon namina kiai teh titelna sebagai muallim. Itu kelebihanana. Kahiji kiai teh sebagai muallim, pengajar. Nomor kedua kiai teh sebagai muadib, pendidik. Nu katilu kiai teh sebagai murabbi, pengasuh. Nah itu aya metode pendidikan seperti kieu teu aya di luar pesantren, teu aya. Sok di sekolah titel guru naon unggul sebagai pengajar, beres ngajar menang honor beres. Pemikiran anakna bisa naon bisa terjadi masalah, akhlakna kumaha terjadi masalah. Nu penting aing ngasup kadang-kadang ya asup doang, ditewe ku KM-na balik deui menang honor. Nah ieu di pesantren salafi aya kelebihan anu emang teu aya di nu lain. Nah ieu kudu dipromosikeun ku urang. Sangkan naon? Sangkan jelema masak resepeun malah santren. Ayeuna misalkan di lembur urang itu ayeuna terdegradasi kualitas santri sekaligus kuantitas santri. Teu aya. Seueur sarana-sarana pesantren anu merosot. Nu bahkan bangkrut oge seueur. Pertanyaanana, apakah salah kiaina, apakah salah masyarakatna? Lamun salah masyarakatna misalkan kunaon masyarakat teu daek masantrenkeun anakna kanu janten kiai, itu kudu digali oge ku saha, ku urang. Boa-boa emang kiaina tidak menarik, misalkan ngebrand diri, nah itu tidak menarik. Sampai aya image di masyarakat misalkan bahwa ketika kiai berbondong-bondong ya amplop naon sholawat, iya opini di masyarakat kudu hilang.
Sangkan naon? Sangkan masyarakat tertarik masantren kena anakna. Makanya prinsip kiai mah nu paling dasar mending rang-rang daripada wirang, mending lapar morengkel daripada kudu ragag harga diri. Naon sababna? Sabab berakibatna kana metode pesantren. Jadi ulah nyalahkeun, ulah 100% nyalahkeun batur teu masantrenkeun anakna. Mungkin oge urang introspeksi diri, aya kekurangan dina diri urang. Aya kekurangan dina brand kiai, aya kekurangan dina image kiai sehingga batur tidak tertarik pasantrenkeun anakna. Misalkan opini anu liar di masyarakat itu seperti kieu. Apakah benar jeung salahna bisa cek di lapangan misal. Ieu geus jadi rahasia umum. Geus jadi rahasia umum ketika aya pemilihan kepentingan politik saha nu dimanfaatkeun kiai. Datang ke kiai. Itu aya kalana orang-orang anu punya kepentingan politik itu beranggapan seperti kieu. Kiai mah dibere BHS hiji cager. Beres lah. Tamat lah geus gitu. Iya opini di masyarakat seperti itu. Karena naon? Karena emang seperti itu. Makanya Syaikh Imam Ghazali kieu. Aduun akil khairun min sadiqin jahil. Musuh anu pintar itu lebih bagus daripada babaturan anu bodoh. Dina harti image Islam teh rusak, image santri, image pasantren rusak. Lain ku jelema tukang nongkrong lain. Eueuh keterkaitanana antara jelema tukang nongkrong jeung pasantren teh aya. Naon atuh? Anu ngaruksak image pesantren justru orang pesantren. Anu ngarusak image kiai lain jelema tukang mabuk. Tapi justru karena emang mungkin karena urangna anu teu bisa ngebrand ngadagangkeun, teu bisa mere harga jual ke masyarakat sehingga masyarakat tertarik pikeun masantrenkeun anak. Nah iya bahan koreksi pikeun saha? Pikeun urang. Jadi pasantrenkeun anak kemudian pasrahkeun, titipkeun dohir batina kanu janten kiai. Ulah sampai masyarakat di dieu seueur mungkin aya sekian ribu, tapi pasantren ambruk bahkan hancur karena nu ngeusi. Aya doraka masyarakat, dosa masyarakat lamun aya pasantren eueuh nu ngeusi. Ka mana jelema? Kamarana gawe bae gawe bae nepi ka pasantren hancur karena emang kepedulian anak kurang ke pesantren. Nah ieu bahan koreksi pikeun urang sarerea sangkan Islamna tinggi, sangkan Islamna maju, sangkan pesantren maju. Ulah sampai aya pesantren hambruk karena teu aya anu ngeusi. Aya nu ngeusi hiji dua tilu aya misalkan teh aya ngeun kolotna bisana maido jeung maido. Wah lian ti maido mah mere komo ngumul tilok nyali mere sabaraha datang ka pesantren ge kadang-kadang ceodean jeung anakna di jalan, datang ka kiai maido anak abi teu bisa ngaji cenah. Astagfirullahaladzim kabina-bina he la ilaha illallah. Parungna mah eta ngurusan jelema eta babari mending keneh ngurusan embe 10 daripada ngurusan jelema wedel mah. Bener? Ibu bae ge urang bae ge boga anak 2 wedel 5 ngubeng. Kiai aya 40 na jelema lieur. Dasar lieur ku anakna, kolotna
beuki ngomong nyalahkeun beuki barang bere telo. Jadi emang kudu bersinergi antara masyarakat jeung kiai. Ulah sampai nyalahkeun kiai ongkoh barang bere tilok ngadukung telok gorol anak nama santren di urang titah gorol nyin kobong eueuh eta eueuh majar maneh ka sawah cenah unggal poe ka sawah bae gorol masa tahun sakali hanteu aneh atuh lamun teh gorol nitipkeun naon gitu henteu eta mah henteu telok nitipkeun naon manehna mah telok tutap titip telok majar maneh ngomongna kiai mah kudu ikhlas. Emang ikhlas hakaneun kiai lain ngarang hakaneun kabehan. Lamun kiai kudu ikhlas ngadidik anak maneh maneh kudu ikhlas mereka kiai pan ahsinillah muhsin berbuat baik ka jelema anu baik. Ari kiai titah ikhlas beuteungna lapar los bae bagian kiaina gawe ka Malaysia nya eueuh kuari nu ngajak ikro acan di lembur urang kiai kuari kabina-bina hubung dunia anak goblok naon cenah aneh. Jadi logikana teu dipake eta maka pake logikana teu nyambung eta teu nyambung ngarang teu cocok abi mah teu asup aneh. Ari kiai nyinjing berkat kiai berkat pugu mah berkat nage menang manehna ngadoa hadarat lagi lojor ngadoa nage panjang bahkan nu ngadekeun doa nage amin nage geus lain kana doa nyentak kiai maksudna mah ku lojor teuing naonna doana kunaon ku husu balik di duduh hayang berkat. Teu adil pemikiran bapak-bapak kanu jati kiai teu bijak nya bener teu aya kiai nu kitu lobanya urang mah kitu bae masyarakat eta teu endah bae nyelin sabar bae ikhlas bae ngan bejaan kuari mah kiai nu ikhlas eta lain hakaneun kiai mah geus biasa ikhlas mah lah ngomong-ngomong ikhlas kumaha anu kudu ikhlas mah asal bae ngampung ka kiai bae ge inget bae sabulan aing geus ngamplok ka kiai bulan kamari bulan ayeuna mah teu kudu ngamplok deui prosa amat kundung eta mereka sa kiai. Makanya sahur tadi sahur pun guru orang nanti payun bahwa aya amal jariyah aya dosa jariyah. Amal jariyah ya seperti itu, dosa jariyah seperti itu. Mun dosa jariyah ya mungkin tiktokan meureun ayeuna mah kuari kan keur viral ibu-ibu tiktokan apa kiai mah moal apaleun tiktokan moal karena emang ya panginten jadi abis sakali deui hapunten ka sadayana ka para kasepuhan ka para kiai bilih abi kumawantun nyarios. Nah ieu mah urang keur naon anggap urang sharing anggap urang ngobrol nya supaya aya sinergi antara masyarakat jeung saha jeung kiai. Naon sababna? Sabab maju mundurna agama Islam bagus jeung gorengna agama Islam lain digorengkeun ke orang kafir justru digorengkeun ke orang Islam itu sendiri. Leres makanya sari Imam Ghazali tadi aduun akil khairun min sodikin jahil. Orang Islam anu bodoh lebih ngaruksak kana agamana daripada orang kafir anu pinter anu mengkritik agama Islam. Ayeuna gorengna Islam tekan lain ku orang kafir lain. Just makana nanaon geus kudu jeung naonna? Kudu jeung ilmuna. Ikhlas kudu jeung ilmuna. Lamun
kiai puntennya lamun ngomong-ngomong aya jelema ngomong-ngomong ikhlas ka kiai tanya urang nyaho teu dia ikhlas naon pasti teu nyahoeun eta pasti nyahoeunana manehna mah ikhlas teh lamun dibere duit teu narima pasti gitu lamun dicokot teu ikhlas salah lah lain kitu ikhlas mah lain gitu sabab ari ikhlas mah afalul qulub min afalil qalbi pagawean hate mah teu bisa dideuleuh ku mata najan kiai angkaribu nyinjing-nyinjing berkat ya ikhlas bae lamun hatena ikhlas sabab pagawean hate mah teu bisa diukur ku pagawean dohir coba ditanya kiai mah kudu ikhlas tanya nyaho teu dia ikhlas naon pasti moal nyahoeun lamun manehna ngadefinisikeun ikhlas teh lamun dibere ulah ditarima salah sabab dibere mah kudu ditarima ngan ulah menta agama Islam itu gitu ulah menta ngan lamun dibere tarima ifah ngaranna ngan lamun menta kabina-bina makana aya kalana standar agama membolehkan tapi paradigma di masyarakat goreng jadi emang aya kalana kudu fleksibel makanya kan dina muntelepat dina kaedah fikih itu aya istilah al hukmu yahtalifu bikhtilafil amkinah al hukmu yahtalifu bikhtilafil azminah hukum itu tergantung situasi jeung kondisina aya kalana perkara anu sunnah tapi ketika dipigawe ku urang mantak teh edah manteu jadi sunnah aya kalana kitu jadi untuk kudu kitu bae ieu kadang-kadang ya kiaina oge kurang ulin pokokna mah haram geus haram dia doraka geus neraka geus menjustifikasi jelema masuk neraka emang neraka kuncina saha nu nungguana gitu emang nu nyekel kunci surga saha sehingga ngahukuman bahkan Kangjeng Nabi oge ditegur ku Allah ketika manehna mengambil hak prerogatif Allah naon hak prerogatif Allah nyaeta ngasupkeun hambana ka surga jeung ngasupkeun hambana kana neraka itu lain hak urang lain hak urang tugas urang mah nyampaikeun sesuai kadar jeung takarna tugas urang mah nyampaikeun amanatna baligu anni walau ayah sampaikeun ngan peda ulah menghukumi makana istilahna menasihati tapi jangan dibenci benci penyakitnya tapi jangan benci orangnya marah karena maksiatna tapi ulah hewa ka jelemana aya kalana hewa ka jelemana sehingga pagaweana disebut maksiat alasanna naon karena aing kasih eta hewa sehingga pagaweanana ku aing disiaran sangkan kumaha pagawean eta haram geus ku aing pokona pagawean sia eta haram geus teu endah teu adil jelema anu punya otoritas hukum makana kudu naon kudu seimbang sampaikan hukum tapi kudu fleksibel makanya Imam Ghazali itu mere gambaran ka urang tentang naon tentang cara metode berdakwah seperti kumaha sangkan naon sangkan fleksibel sangkan seimbang sangkan bisa diterima di kalangan umum makanya ulah sampai aya naon ngaranna misalkan aya jelema nampok kiai teh lumpat kunaon lumpatna lain lumpat rek salat tapi lumpat nyumput geus eueuh kiai kumpul deui apakah nu kitu geus berhasil urang dakwah henteu dakwah nu berhasil nu kumaha anu sautik anu leutik jika racak ninggang batu lila-lila jadi deklok lamun jelema karak rek resep agama langsung dijas dia ahli neraka dia salah nempo bukna berem dasar misalkan nempo nu tukang tongkrong dasar itulah wajah Islam engke anu dianggap kumanehna oh Islam teh seperti itu
Islam teh henteu rahmatan lil alamin, henteu bijak. Sehingga naon? Sehingga image Islam teh goreng. Ulah ngarepresentasikan aing teh mewakili Islam ulah. Naon sababna? Islam mah geus puguh bener, syariat mah anu diturunkeun Al-Qur'an jeung hadis mah geus puguh bener. Nu salah mah naon? Nu salah mah kadang pemahaman urang tentang Al-Qur'an jeung tentang hadis. Jadi ulah sampai urang mengatasnamakan ya pemahaman aing teh mewakili pemahaman agama Islam. Ulah sampai gitu. Naon sababna? Sabab lamun maneh salah nu goreng lain maneh doang. Islam ge kabawa goreng. Atau misalkan kieu. Ieu bahkan aya kekuranganana di metode pesantren. Naon kekuranganana? Kekuranganana teh kurang bisa menerima perbedaan. Apakah terlepas ia benar apa salah, orang bisa di cross check di lapangan seperti kumaha. Lamun orang-orang akademis, orang-orang mahasiswa itu jelemana henteu kagetan ketika menerima perbedaan pendapat anu berbeda, manehna legowo. Karena naon? Karena manehna beranggapan itu hanya buah pemikiran, tidak mengatasnamakan itu sebuah kebenaran. Nah, urang lamun beda pendapat, kadang-kadang waktu ngaji teh henteu ngaji. Kunaon teu ngajina? Sabab aing kamari di debat ku Ki Anu, marah aing di debat ku Ki Anu. Akhirna naon? Pundung. Ulah pundung, mari kita berargumentasi. Karena naon? Karena ilmu itu dikelola, menghasilkan ilmu anu baru lamun bisa bersentrekan, saling bergesekan. Lamun batu putih jeung batu putih digesekkeun ngahasilkeun naon? Seuneu. Seperti gitulah ilmu oge. Jadi makana ulah sampai kieu. Ketika anu nanyakeun hukum, kemudian kurang can kajawab, urang ngomongna kieu. Oh, wah, dina kitabna naon ge hukum kieu mah. Awas ulah eueuh can kapanggih. Naon sabab? Nah, sabab aya kieu, aya kaedah kieu. Adamul ilmi bise laisa bihujjatin. Innamal hujjah al ilmu bi adami syai. Teu nyahona urang itu lain berarti eueuh. Jadi lain eueuh urang nu teu nyaho meureun. Makana anu bisa dijadikan argumentasi urang teh ketika berdiskusi tentang hukum, itulah lagi ngomong, wah iya mah kieu nu bener mah. Ulah gitu. Naon sababna? Sabab adamul ilmi bisa laisa bihujatin. Teu nyaho lain berarti eueuh. Innamal hujjah al ilmu bi adami syai. Kecuali lamun seluruh kitab fikih geus dibaca urang, tilu gede kanu leutik kanu bulukan geus dibaca, eueuh kakarak urang ngomongkeun, eueuh hukum kieu mah. Kira-kira aya anu bisa menelah kitab misalkan seluruh fikih kita aya kan? Berarti atuh ketika aya perbedaan urang kudu kumaha? Kudu legowo. Ulah sampai perbedaan itu menimbulkan naon? Perpecahan. Lain kitu. Nah eta panginten. Nah kemudian aya kalimat syukur. Karena emang temana dua tadi. Mungkin tema pertama urang beres. Lanjut teh ya, lanjut. Ulah nyungkun ya. Ulah nyungkun, gus bedong marah. Nah kemudian ayat kalimat syukur. Syukur itu berdampingan jeung sabar. Naon sabab? Nah, sabab Nabi itu ngagambarkeun kieu. As-sabru satrul iman wa satrul akhar huwa asyukru. Aris Islam teh terbentuk tina dua bagian. Sabagian dibentuk tina sabar, sabagian dibentuk tina syukur. Jadi atuh nu disebut iman teh nyaeta gabungan tina sabar jeung syukur. Kunaon sababna iman itu digambarkeun dua perkara antara sabar jeung syukur? Sabab abi inget
Ingat karena pertanyaan anu sederhana tapi sangat filosofis, sangat dalam maknana. Pertanyaan naon seperti kieu. Abi sok pake tatar ucingan, tebak-tebakan. Coba aing rek nanya ya, ari tikungan ieu di alam dunia aya sabaraha? Jawaban aya 2. Lamun teu kiri, kanan. Eta pertanyaan sederhana tapi maknana sangat dalam. Dina arti seluruh problematika hirup selama masih kene aya nyawa di kandung badan, seperti itulah pilihan hirup. Lamun teu ka kiri ka kanan ieu meureun nyalin ka kiri, lamun teu ka kanan ka kiri. Lamun teu pahit amis, lamun teu peurih bunga, lamun teu sedih bunga. Seperti itu pilihanana. Makana wajar Nabi menyebutkan iman itu terbentuk tina 2 hal. Hiji terbentuk tina sabar, kedua terbentuk tina syukur. Karena naon? Karena emang teu aya deui pilihan. Seperti ketika digambarkan ku urang ku Kanjeng Nabi bahwa urang hirup di dunia teh seperti naon? Kal musafir. Seperti jalma anu keur melakukan perjalanan. Ketika orang melakukan perjalanan sampai menemukan titik garis finish, kira-kira tikungan anu bakal dipanggian kurang aya sabaraha? 2. Lamun teu ka kiri, ka kanan. Dina agama oge seperti kitu. Dina hirup urang oge seperti kitu. Ketika urang menjalani kehidupan selama nyawa masih dikandung badan, selama urang can modar mah, can garis finishna can nyampe, maka pilihan hirup urangan 2. Lamun teu bunga sedih, lamun teu pisabareun pisu kureun. Aya teu pilihan nu lain? Teu aya. Teu aya pilihan nu lain. Lamun teu sabar ya syukur. Kunaon sabar eueuh deui? Ngan sakitu pilihanana. Ngan aya kalana panjelema teh ketika manggih tikungan aya jelema ti soledat karena kenceng teuing nikung teu make rem, gubrak gorosak labuh karena emang manehna teu boga rem kontrol pikeun menguasai tikunganana. Aya jelema ketika manggih tikungan ngagubrak, aya jelema ketika manggih tikungan cilaka. Pertanyaanana, apakah nu salah tikunganana, apa urangna anu boga kendali? Urang teu boga kendali. Akhirna urang naon? Puguh mah kudu nikung lurus bae. Makana ulah ngadoa hayang hirup senang bae. Ulah. Naon sababna? Keur cilakana sok langsung paeh. Coba ge di jalan tol. Di jalan tol itu jalan lurus kecepatannya tinggi, lamun cilaka eta gak jarang jelema nu salamet modar langsung. Karena naon? Karena hirupna lempeng bae. Bungah teuing tunduh ngagubrakna langsung bae. Tapi lamun aya kalana jelema anu keur lempang di jalan tol teh hanggeurak kaluar tina jalan tol. Cepat emang pikeun nyampe kana tujuan, tapi resikona emang berbahaya. Makana aya kalana jelema teh ketika orang berkendara hayang mangge jalan naon rusak. Karena naon? Supaya ulah tunduh. Bener. Kitulah filosofi kehidupan oge, Pak. Meureun sim kuring mah umurna ge karaksa beunyeur. Bapak-bapak anu lebih tahu tentang kehidupan mah, di mana kudu neunteun sabar, di mana kudu neunteun syukur. Dan naon? Da poin pentingna hirup mah agama. Poin pentingna hirup mah ibadah, teu aya deui. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah urang diciptakeun ku Allah pikeun meuli mobil? Lain. Tapi pikeun meuli mobil, kumaha sangkan eta mobil jadi ibadah. Apakah urang diciptakeun ku Allah titah nyawa? Lain. Kumaha tuh titah nyawa sangkan sawahna bisa jadi lahan ibadah. Etalah poin hirup teh gitu. Agama teu nyarek dagang,
anu dicarek mah dagang nanti jadi ibadah. Agama lain nyarek gawe, agama nyarek gawe lamun gawe nanti jadi ibadah. Kumaha atuh sangkan jadi ibadah? Ku niat simple. Nu gawe niatan ibadah ku gawe. Naon sababna? Sabab nganapakaan anak pamajikan hukum nawa wajib. Nu nyawa niatan ibadah. Sabab seperti itulah aing menjemput rezeki ti saha? Ti Allah. Nya naon bae? Anu jadi pamimpin ibadah ku jadi pamimpin. Naon sababna? Sabab poinna hirupah naon? Ibadah. Kemudian solusina sabar jeung syukur. Ngagambarkeunna simpel. Syukur mah ya simpel. Kadang-kadang emang hayalan urang anu tinggi sehingga urang nyetandarkeun syukur teh levelna tinggi. Sehingga syukur teh ribet, sebelah syukur teh henteu ribet, simpel. Kumaha simpelna? Misalkan kieu. Abi atau bapak misalkan boga dengan sangu sapi, daging sapi, kemudian hurang, cumi, nasina, nasi liwet handeup. Misalkan. Kemudian di dahar. Urang mirasa dahar teh. Mirasa teh. Mirasa misalkan. Ngeunah dahar teh. Pulen. Pokona beres dahar di sapuan beteungna karena amang kamangkaraan. Pertanyaan abi, pertanyaan anak, apakah nu jadi ngeunah teh pedah daging sapina, pedah laukna, pedah sanguna, apakah pedah letah anu dibere rasa ku Allah? Pedah naon? Pedah letah anu dibere rasa ku saha? Ku Allah. Jadi atuh lamun dicabut rasana najan letahna aya moal mirasa eta dahar. Jadi atuh anu kudu disukuran ti heula mah naon nu aya dina diri urang nu sehingga urang bisa menikmati kehidupan dunia. Lain duniana, lain materina. Sabab materi mah ukur boga datiah ngeunah, tapi lamun teu di dahar mah moal ngeunah. Laras. Abi boga di payeunan abi aya cai. Nikmatna cai itu ketika naon? Ketika urang haus. Laras. Ya kan? Nikmatna dahar itu sebetulnya lain ku pedah daging sapina, ya kadang-kadang ku pedah lapar oge. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ketika ditanya ku muridna, "Ya Syekh, ari anjeun dengan sanguna naon?" Alju. Lapar. Jadi dengan sanguna itu lapar sebetulnya paling nikmat eta. Naon sababna? Sabab lamun beuteung seubeuh najan segala aya kalah mulek nu aya. Leres. Jadi atuh makana naon teh aya ucapan ahli hikmah anu sangat bijak ditanya seperti kieu. Kunaon pangna jelema rela ngudag-ngudag dunia sehingga ngorbankeun dirina? Jawaban eta ahli hikmah seperti kieu. Li annahum yadhunnuna annal mala khairul asya. Sabab manehna beranggapan bahwa dunia adalah segala-galanya, duit adalah segala-galanya, sehingga manehna ngorbankeun jiwa ragana pikeun ngudag duit. Karena manehna beranggapan dengan duit ku aing bisa dibeli segalanya. Laras. Akan tetapi maneh teh sadar bahwa hal nu paling berharga teh lain materina tapi dirina sorangan. Buktina mana? Buktina lamun keur muriang mah eta pakaya mun seandaina cek dokter ieu panyakit maneh cager kudu aya duit 200 juta dijamin cager, kira-kira rek diberjuangkeun moal eta duit arek. Leres. Leres. Makana ya biasa bae. Lamun urang rek neangan dunia ya neangan dunia tapi niat ibadah. Lain karena terobsesi karena dunia. Lamun urang keur meunang musibah sabar sabab eta lahan
ibadah. Makanya abi rek naros ka bapak-bapak sadayana di dieu, urang percaya teu kana Al-Qur'an. Percaya, yakin, urang percaya teu kana dawuh Kangjeng Nabi Muhammad. Percaya, yakin. Lamun seandainya digambarkeun kieu Kangjeng Rasul di dieu ngadawuh, aya di dieu kemudian ngadawuh, ya ti ditu bakal datang kareta, kira-kira urang percaya moal? Percaya, yakin. Lamun seandainya Kangjeng Rasul ngadawuh bahwa tibelah ditu bakal aya kareta datang, urang percaya tah moal? Yakin. Ayeuna ku abi dek dibere dawuhan Kangjeng Rasul anu sahih, diambil tina hadis Bukhari, bahwa saur Kangjeng Nabi nu disebut iman teh amis. Percaya tuh ku abi rek dibejaan. Misalkan Kangjeng Rasul ngadauh sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, berjamaah itu lebih unggul pahalana 20 derajat. Percaya tuh, yakin tuh. Lamun aya jelema teu berjamaah, naon alasanana? Ngedul apa emang terpercaya? Percaya. Lamun seandainya misalkan di dieu aya bapak lurah ngainformasikeun ngabewarakeun kalawat informasi anu sikoh, anu mutawatir, anu jelas, bahwa saha jalma anu datang ka lurah bakal menang duit 1 juta, nu teu datang bakal menang duit 100.000. Datang kabeh, datang. Naon dasarna? Sabab urang percaya. Sangheuk moal. Eta karak lurah nu ngomong dibere duit 1 juta urang datang. Nabi nu ngadauh 27 derajat urang teu datang. Kira-kira logikana cager teu? Kira-kira logikana cager teu? Henteu kan? Nah ieu mah teu maneh teu batur, kula ge sarua bae. Ieu makan tadi ge lain keur mamagahan, urang keur cacahan, urang keur ngawangkong, urang uji nalar urang uji logika urang apakah benar tante. Misalkan kemudian saur Kanjeng Nabi kieu, iman teh amis, percaya teh? Percaya. Saur Kanjeng Rasul kieu, salah satun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayat 3 jelema lamun ngalaman 3 perkara itu bakal ngarasakeun amisna iman. Berarti iman teh amis, ibadah teh amis. Anu ngajadikeun tolak ukur ibadah amis naon? Iman. Lamun urang ibadah teu amis berarti imana muriang. Lamun urang ngadahar gula henteu amis, lain gula anu teu amis, tapi perasa lidahna awakna anu teu cager. Leres. Lamun urang teu bisa ngarasakeun amisna, lezatna iman, lezatna ibadah, berarti lain ibadah anu henteu lezat, tapi ruhani urang anu boga penyakit. Bahkan Sim Kuring pernah maca keterangan kieu, Syekh Imam Fudel bin Iyad itu pernah ngadauh kieu, ngagambarkeun lezatna ibadah. Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk manahnu fihi la jalladu bisuyuk. Saur Fudel bin Iyad, lamun mas seandaina para pemimpin, para raja, para presiden, para lurah, gubernur, bupati nyahun lezatna ibadah, la jalladu alaina bisuyuk, tentu kami bakal diserang, bakal dibunuh pikeun ngarampas kelezatan eta. Hanjakalna maksudna kamayanganana teu nyarah
teu nyarahun. Lamun nyarahun mah teh jelema jadi kiai atuh rebutan pak kiai di paehan eta. Lamun nyahun lezatna ibadah. Emang kiai bisa ngarasakeun lezatna ibadah? Belum tentu. Pancek tadi ge aya jelema nyaho, aya jelema pinter, aya jelema ngalaman. Adi nyaho uyah teh amis, tapi lamun can ngarasakeun uyahna apa asin lah. Abi nyaho bahwa uyah teh asin. Lamun abi can ngarasakeun asinna uyah, itu ku abi bisa digoyangkeun kayakinanana. Lamun bapak-bapak percaya jeung yakin bahwa gula teh amis, tapi can ngalaman amisna gula, itu bisa digoyangkeun ku jalan naon di debat. Bisa. Makanya orang-orang para kekasih Allah itu kan ninggalkan dunia karena aya kelezatan anu sangat luar biasa, anu emang tuh bisa digambarkan. Bahkan kelezatan anak itu tuh bisa teu aya batasna. Makanya di antara di dunia itu di surga kanikmatan anu paling lezat naon? Ningali Allah, ningali dat sah, ningali dat Allah. Itu ditafsirkeun ku para ulama ahli sunnah wal jamaah, ru'yah dirinya teh makrifat. Sabab di dunia anu paling lezat teh makrifat. Makrifat ka saha? Makrifat ka Allah. Jalma anu ngarasakeun hakikatna nikmat mah ya jelema anu geus makrifat ka saha? Ka Allah. Di surga oge saperti kitu. Puncakna nikmat surga teh lamun urang bisa makrifat. Jadi dibere makrifat anu semakin tambah, semakin hari semakin tambah. Itulah kelezatan anu paling luar biasa. Naon sababna? Sabab nikmat anu salian ti ibadah, sabab nikmat anu salian ti ilmu, eta mah ngan ukur ninikmatan doang. Eta mah hanya sebatas leungitna rasa nyeri. Misalkan di belah mana nikmatna dahar ketika laparna leungit. Geus leungit laparna beres. Ti iraha nikmatna dahar timimiti digayam asup ke tenggorokan beres. Apakah nu kitu nu disebut hakikatna nikmat? Sanes. Makana mudah-mudahan urang ngagambarkeun sabar jeung syukur teh lain ukur teori, tapi emang urang geus bisa mengalami di mana nikmatna syukur, di mana lezatna sabar. Lamun ngagambarkeun tentang makana dina ibadah itu kan poin pentingna kudu naon? Kudu ikhlas kan ya. Ikhlas itu kunci anu bisa mukakeun lezatna ibadah. Nah lamun ditarik mah tetep kana sabar jeung syukur keneh-keneh bae. Ikhlas teh lamun digambarkeun mah seperti jelema tukang nguseup, Pak. Nyaho tukang nguseup. Jelema anu hobi nguseup itu gambaran jelema anu ikhlas. Kunaon pangna digambarkeun jelema anu ikhlas? Sabab manehna mah henteu nolehna naon. Maksudna anu dideuleu teh kelezatan manehna nguseup. Rugi masalah, rugi reungit cangkel teu jadi masalah. Nu dideuleuna naon? Ampul. Neuleuh ampul nikmat. Nikmat. Manehna meuli ti imah lauk 10 kilo. Dialungkeun ka empang, diuseupan deui, nya reungit nya cangkel tek-tek bengek. Manehna teu ngarasa rugi. Karena naon? Karena nu diudagna lain bebeunanganana, tapi kelezatan dina ngusepna. Seperti itulah gambaran jalma nu ikhlas. Jadi ulah maido lamun aya ibu-ibu boga salaki tukang nguseup, ulah na penguseupna. Oh, salaki aing keur ngagambarkeun, keur ngajabarkeun bagaimana ikhlas itu sabenerna. Hidup nguseup. Jadi kan aya filosofina. Aya makna anu terdalam, anu bisa dipaham. Jadi kan ulah nem posisi negatifna bae. Aya sisi positifna. Aya sisi positif anu bisa diambil kusah kurang seperti gitulah. Nah dina ibadah oge seperti gitu.
jelema resep usep. Kemudian kan kurang tekalogikaan teh ku jelema anu teu resep usep. Coba cok pikiran kurang abi nu teu resep usep, mikiran jelema nu usep anehnya atuh padahal eta lauk geus bikeun ka pamajikanana kemudian dipanggang, kunaon kudu dialungkeun deui, kunaon kudu diusupan deui gitu. Cek saha, cek urang nu teu resep usep. Kemudian abi diajak, hayu dia hayang nyaho nikmat nang ngusep mah ilu jeung aing. Dibawa abi teh misalkan ilu ngusep di empang, apakah langsung bakal ngarasakeun nikmat? Henteu, pusing nu aya ku reungit. Karena naon? Karena nurani urang can bisa ngarasakeun lezatna ngusep. Dibawa terus, sakali urang rungsing, 2 kali pusing keneh, kesel nu aya. Rokok beak 2 bungkus di mana lezat ngusep teh sih. Terus semakin sering, kemudian manehna nyekel pancing, ngarasakeun nikmatna narik ngusep aya laukan, mulailah oh ternyata bener ngusep teh nikmat. Makana ajak aya jelema nu teresep ibadah, dijabarkeun ku kiai bahwa ibadah teh lezat, ibadah teh nikmat, belum tentu nerima. Karena manehna can bisa ngarasakeun. Lamun dipaksa jelema anu teresep usep, dipaksa titah resep usep nu aya dordar, gelutlah nu aya. Bener, aing teresep usep dipaksa titah usep. Nah kemudian jelema anu ngusep itu menikmati hidupnya, tenang, ngeplay, rokok beak teu dipikiran, enggak kan? Ngeplay, rugi pakai duit pakai meuli lauk teu dipikiran. Nu penting urang meunang kalezatan ngusep. Ibadah ge seperti kitu. Ibadah ge seperti kitu. Ibadah ka Allah nu bener-bener ikhlas mah, nu bener-bener dibarengkeun rasa sabar jeung rasa syukur. Teu mikir ka dieu ka ditu, teu mikir rugi. Nek naon mikir rugi-rugi? Teu mikir rugi, teu mikir imbalan, nu penting mah ya karena aing mah lezat nikmat ibadah teh. Geus beres. Teu mikiran surga jeung neraka. Teu mikiran rugi rek kumaha. Makana Robiah Al-Adawiyah ketika munajat kumaha? Ya Rabbi, lamun abi ibadah karena surga, jauhkeun surga ti abi. Lamun abi ibadah karena sieun neraka, asupkeun abi kana neraka. Tapi lamun abi ibadah karena Gusti, karena lezat berduaan jeung Gusti, maka tang tayungan abdi dina rahmat Gusti. Sarua teh jeung ngusep, sarua teh jeung ngusep, sarua. Makana pindah profesi urang jadi tukang ngusep. asa naon? Asa dibela. Asa dibela tukang ngusep. Makanya lamun urang ningali perjuangan para umat-umat terdahulu, jelema anu bisa menjabarkan lezatna iman, tingali urang sejarah muncul awalna Islam, kumaha perjuangan para sahabat dulu merjuangkeun keimananana, merjuangkeun kelezatan nikmatna, sehingga siksaan dunia teu bisa ngelehkeun lezatna iman. Mana contohnya? Sapertikeun bagaimana penyiksaan Khabbab bin Arat, kumaha disiksana Yasir, Ammar bin Yasir, kumaha disiksana Sumayyah. Ammar bin Yasir itu disiksa ibu bapak, pikeun nyoplokeun imana, sakeluarga disiksa. Indung bapakna Amir itu dibunuh, ibuna Sumayyah itu dipancung, ditumbles, dihandap sampai ke tumbakna tembus kena mulut. Itu disiksa dihareupeun anakna Yasar bin Amir. Lesot teu, coplok teu imana, henteu. Karena naon? Karena nyerina dunia, karena nyerina siksaan dunia teu bisa ngelehkeun lezatna iman. Moal bisa ku kitu aing mah. Bahkan lebih daripada itu aing ditantang. Sok mana siksaan lebih?
bahkan para mati syuhud, para orang-orang anu berjuang perang di jalan Allah, anu ngalaman maut syahid, itu harayangeun deui balik ka dunia pikeun naon, pikeun perang maut deui di jalan Allah. Berarti lamun kitu mah nikmat. Cuma nu jadi perkara anak urang ieu panyakitan awakna, ruhani urang ieu panyakitan, sehingga urang teu bisa ngarasakeun lezatna iman. Jadi lain totongkol anu teu ngeunah sebetulna, tapi letahna anu kurang cager, ya kan gitu ya. Makanya mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah, ya Allah, mudah-mudahan abdi paparin lezatna iman, mudah-mudahan urang sadaya dipaparin lezatna ibadah, mudah-mudahan urang dipaparin lezatna ilmu, mudah-mudahan urang dijantenkeun hamba-hamba Allah anu resep ibadah jeung resep ilmu. Nah, panginten karena emang tos fungi seueur keneh saleresna mah anu perlu disampaikan, akan tetapi emang waktu anu emang tidak memungkinkan. Abi sakali deui nedda dihapunten ka para guru sadayana, bilih cariosan simkuring kurang mernah, bilih penyampaianana kurang tumaninah, bilih aya anu ngabentur kana tur ngabentar kana tarang, simkuring nedda dimaklum, simkuring nedda dihapunten ka sadayana. Dihapunten kira-kira dihapunten, abi sanes mampatahan, abi nuju diajar ngobrol. Usi nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.